Nepangkeun nami abi Rizky kelas 4 SD Cibeling 3. Judul cerita Mang Ajat Garing disusun ku Sadar Niati, penerbit PT Imperial Bakti Utama, cetakan 2008. Abdi bade nyeritakeun sajak nu judulna Mang Ajat Garing. Geus sabulan Mang Ajat Garing parna, teu bisa nanaon pisan, meniwas iring ngalina. Awakna geus rusak, tinggal sagede nyeri. Tatambah kaditu kadieu teu cager, sanes tambahan para medis. Kedah kucar ke kampung, unggal aya papatah dicoba ti dukun nepi ka ajeunna. Ulah pegat hareupan, naneda ka Gusti Allah, sangkanira dipanggihkeun jeung tambana. Hiji poe dulurna Mang Ajat ngalong, urang cobaan ngaran nyareat ka saha wae. Akhirna mah sapuh ajengan sodik, ngariung maca surat Yasin. Keureuh angin Mang Ajat, umah reurung maca istighfar. Gebrak aya rat-rat tina lalangit ka tengah ruangan. Aya bayombong sagede bitis kolot jeung endog. Syukur alhamdulillah Mang Ajat cager iringna. Kasaring Gusti Allah diikhtiaran ku ajeungan. Kusabab Mang Ajat teu dameungan padamelan jalmi. Ku sirik pidik ka sesama urang lembur keneh. Mang Ajat teh usaha ngabandag kalapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih.